pamajikan ke Saudi kalah nggak wesel kipas yang nama mobil gitu lah, tapi baik kipas oke. Pamajikan kipas nah atuh wah tersayang. Kiki gaya acara dah peranan lah ya. Hanya mau ditanya. Aduh, tadi transferan duit ke pemajikan, dia duit mati mana we, alhamdulillah. Aduh, loba duit kita tapi asa ada tegenah hati, kayak naonnya, loba duit tapi tegenah hati, atau tebagja teh gitu ngaranna. Misalkanlah si Dengit. Salah lega kiri mah teh nggak boleh mata kipas aing mana? Kipas aing mana? Kipas? Coba kipas kesayangan buat dihakan buaya. Aduh, aing mah kipas aing mah kipas aing kemana nya teh jeung bisa leungit eta kipas kiriman pamajikan di tetangga ngawesa eta kipas teh aing mah yang mana teh aing ada pamajikan kiriman kipas ka dileungit aing takut dia nggak sayang lagi sama aku. Pas jangan angin aing sugan we aing mah aya kagenahan. Ayah emeng, aduh emeng caka, aduh emeng, ini lucu lah ada, emeng caka, ikut. Punten atuh Bang. Oh, sudah teu aja lama, punten atunya. Mang ari amang teh keur naon? Bang, ari abang teh keur naon? Naon tulah mana emang kepo wae urusan urang teh. Keur naon? Iya keur ucing, usapan ucing urang mah alus atuh kieu ge. Kamari nya, bengekeun kamari asup ka goah geuning menang beurit 3. Yeh. Komo urang mah kamari asup ka WC keluar mau awewe. Nying sebel. Babaturan urang asup ka imah keluar mau kipas. Naon? Kipas? Oh, kipas. Wah kipas aing nu leungit nih, kesayangan aing teh. Nanti nyaho aing. Tadi cek mana babaturan maneh sanu maokna. Urang teh nyaho. Bejaan moal. Teu nyaho. Di mana bejaan moal? Teu nyaho. Bejaan moal.
Nyaho amang. Sia bawa ka desa ku aing hayu ayeuna. Ai teh nyaho. Aing nanya sekali di ka maneh. Saha anu mau kipas teh di mana jelmana? Teh nyaho amang, kun ningalikeun hungkul. Aslina buru bejaan ayeuna sakali deui. Nyaho ari amang. Nyanggeus ayeuna maneh kurang dibawa ka desana. Ini jadi urang bawa ka desana. Ah, hayu. Awaluy naon? Naon saya nangtung? Rek gelut jeung aing. Heuh, sok. Anjing. Cimande, Cimaedot, Cimaeruh, Pancasona, Pancabraja, Jablay ngora, Jablay kolot, ngora, ayo kolot. Itu jangan ngeus pamukan aing nih. Geus mabok anjing. Aing ini itu. Aing terus tong jadi glutan ieu lah. Ayo ka desa we anu anjing. Abu. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajero, suruhkeun pantona. Pak, enaon? Sendaran bawa tong. Laan, menang PLW Diden. Laan. Kayaknya urusan ya Pak. Urusan naon? Oh, iya. Kajero. Buka. Enaon itu? Iya. Yang cari itu Pak. Heula, naon itu gawe ieu? Iya, maling Pak laporannya. Maling naon? Maling kipas. Yuk. Maaf. Orang naon itu tuh? Jadi kieu Pak. Pak. Ah, Jadi kieu. maaf. Ieu teh komplotan maling kipas anu sim kuring. Maling tanas? Kipas Hah? kipas nyamuk Pak, nyamuk. Kipas Pak, kipas. Oh, kipas. Maling kipas. Maling kipas nya Kiraha ya? tadi Pak kejadian nama Kamari penting. tadi Oh, tadi. Pak Di mana? di rumah sim kuring di mana rompok di itu Marampok. lima sim kuring Naon wae nu leungit? kipas unggul Kipas di naon? kipas unggul Kipas sumber. Jam, bener arek maling. Henteu Pak. Amang, aing tukang tahu. Amang. Tah, dulu aing tramim. Teu nyaho atuh. Sah? Aman. Atip. Bapak Atip. Atip. Bener mana maling? Itu komplotanna Pak. Babaturan anu maling. Oh, Enggak sih, orang teh mau babaturan maling mah teu kapangi. Suka aya kabuktian kesaksian ka Bapak. kemari. Tadi Pak, tadi nah Barang bukti raya. ieu anu jadi saksi nate cenah babaturanna komplotanna. Amang, nyaho si jeung maling di mana amang? Manehna ngomong ke kuring. Manehna ngaku amang. Heeh. Urang mah maling. Sok ngawadul nih. Henteu mah. Wadul. Urang mah teu ikut ningali. Saha Teu jeung ningali teu wong. Geus. Naruan maning. Geus. Dengekeun hati. Amang teh tetanggaan jeung si Munir nyewa ari kudu papanjang-panjang mamang. Heuda. Maaf, eta teh kipas kesayangan Dewi. Pak. Aduh, saha? Punten, Pak. Kesayangan Dewi, Pak, eta kipas teh. Saha? Kipas. Oh, mun. Ieu Geus we. Mah kieu nya. Siling ngaganggu jeung kuring keur gawe ieu. Geus we anu mah urang silih hampura nya nyewa di tetangga nanaonan. Ulah teu narima, Pak, di kitu cara nama, Pak. Ieu memang
mama oh barang bukti anu jelas ukur tibang beuceung Kan si ieu nu ngomongna. geus cenah mah lamun abang hayang diberes ke dieu geus adenge cek dewe nya sok cenah mah bereskeun kasalaman jam maneh Aing tuh anjir belarkan kan ada apa? kumaha deui atuh teh kalau kata akal ieu tidak kuat ku camat dina teh urang teh kudu kaditu kudu hadap camat Camat heula itu anu kapamalingan, anu kamalingan. aduh penting mana maling jeung pagawean meureun Teu kurang mah, urang teh kipas di pemajikan. kembali ke pemajikan geus sawi kita kirim deui we kita kirim deui nya Lain teh kipas teh mah, aduh mahal. kamu kok Kipas mahal. mau dijual Henteu maling. Di Bali komplotan si ieu, baturan si ieu. si ieu teh ngaku Rek aku kumaha diselaporkeun kieu ka urang mah ngaku tadi. bener kan aku tuh kan aman geus cukurannya geus eta mah hampura we tong jam mana hampura kasih amang mang geus hampura keun bae keun narima geus sesama coba gawean deui geus cik nya anu masalah Belum makan sih. nya mon saha mon hati-hati di jalan ya Iya. Pak. Duh, camat ada buan ya. Slow ya, selat lah. Naon deui aki teh? Pokona mah urang ngana ka polsek, Pak. Nah, biar geus beres, damai. Ah, urang rek bebeja permasalahan ieu. Bebeja ka bapak masalah jeung bebeja ka nu gelo. Aduh, rupa-rupa ya. Aduh, tapi kan kaditu keuran kieu si bangsat ya ku topi goreng patut kieu. Tapi lumayan lah. Lumayan, jangan